Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring mangotong salamiina. Dina acara carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu kaopat. Sumangga pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda urang kawitan. Padaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun Mang Jupri anu gagal dina tapana teh nya. Na kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Kesugri palawargi. Kaayaan ti peuting teu kacaritakeun deui dina ieu carita. Kiwari urang jojo ringkasna bae. Urang caritakeun geus isuk we. Kaayaan isuk-isuk di lemur Cijamu tuning bengeras pisan. Mata apoe moncorot ti beulah wetan, nyaangan buana panca tengah. Manuk pacikrak sing kiliprik dina dahan sampe ngiciskeun jangjang. Cai ibun sing kulantung dina daun pare anu keur mejehna bener hejo. Kasorot ku mata apoe tuning sing gurilap mentak waas jeung mantak betah. Dina keur kaayaan kitu. Mang Jupri jeung Bi Entin harita teh keur siduru di dapur sabari meulem sampe. Duana nagumreng ngobrol anteng pisan. Pok atuh harita Bi Entin nyarita. Kumaha Kang kamari tapa teh bebenangan atawa henteu? Eta katempona ku Entin, alah karunya teuing baju nepi karangsak kitu. Lapor Tin. Waduh luar biasa gonaanana euy di Gunung Wayang mah. Anyir eta dedemitna oge mantak kukulayeun akang nempona. Heueuh da cek Entin oge rek naon atuh Kang tatapa. Untung we henteu dibeuweung oge eta ku dedemit, eta lamun akang dibeuweung ku dedemit. Waas meureun nya. Dar dibeuweung, digayem eta dilepehkeun we di laut. Aduh waas meureunan. Na ari maneh ngocoblak teh teu ecreug. Lain kitu Kang, heueuh da bayangkeun we geura ku akang. Dar tatapa digoda ku dedemit. Daripada tatapa kitu mah atuh kuli we anu puguh da eta mah barang can puguh Kang ari tatapa kitu mah. Ceuk Bi Entin harita sabari song ngasongkeun cai teh dina gelas. Tapi kekeh Tin, orang macan pea kapanasaran euy. Iraha deui mah kudu diteangkeun deui wae ye. Ari akang menyiar-nyiar wae atuh. Geus we atuh geus puguh teu hasil mah perean. Kumaha akang ke lamun dar dibawa eta ku dedemit. Dari ditu teh dicaca geura oge dikulum. Kabayang Tin mah. Na ari maneh Tin. Dipok deui maneh mah geus kadiekeun kaneron ari ka sawah heula. Lah atuh boga sawah teh ngan ditempuan wae. Lain kitu melang kana caina bebecek masok saat wae caina kadiekeun teh kaneron. Ceuk Mang Jupri harita sabari tap kana pacul tuluy indit ka sawah. Lalampahan Mang Jupri anu bade indit ka sawah. Cag urang teundeun dihandeulem sieum gesan alaeun palagi nuna ninggalkeun tangtu kahareup kasamper deui. Kiwari urang caritakeun lalampahan ujang atek. Ti kajauhan rentang-rentang aya hiji tangtungan jajaka anu keur lumampah.
ngengelek hayam. Mungkin deket mungkin sidik si horeng eta teh Ujang Atek anu bade angkat ka imah namang anut arek ngadu hayam. Ujang Atek lempeng ngagandeang teu aya karingrang jiga anu teu aya pangabingung pisan. Mapai-mapai galengan sawah tekung silila mengkol kabelah katuhu beras kadeketeun saung. Itu jiga-jiga Mang Jupri. Nyeng celek wae deh saung keur naon kitu. Sampeurkeun ku urang. Ceuk Ujang Atek harita sabari nyampeurkeun ka saung. Heuheuy, keur naon di dieu Mang Jup? Cimueul sorangan. Geuning maneh tek. Nya wajar we atuh urang mah cimueul di dieu ge, da ieu mah atuh saung urang, sawahna oge sawahna urang, kacina wajarna urang cimueul di dieu tek. Teh eta manehna naonan make ngelek hayam kitu? Heuheuy. Ieu teh Mang Jup hayam-hayam urang. Dipiara ku urang nya wajar we atuh dikekelek ku urang oge. Nak resia. Adieu ke dinya tadieu urang ngabelek-bek jeung dek euy. Atuh ge Ujang Atek diuk digigireun Mang Jupri. Kaayaan di sawah estuning matak pikabetaheun. Pare keur mejehna bener hejo. Di beulah kuloneunana kebon tomat nepi ka ngayapak. Cenah mah eta teh kebon tomat bos bae, kebon tomat anu buahna keur mejehna papacal. Bari hargana rada murah oge untung sakitu ge melak, lamun teu melak malapur pisan. Ari beulah lebak digigireun tangka cau lampung ka ciri aya anu make cetok. Ungku-ungkuan si horeng eta teh bebegig sawah anu dibebedol ku patani, maksudna nyingsieunnan manuk piit. Ujang Atek muka caritaanana. Lain Mang Jup. Urang teh ngadenge ti batur cenah Mang Jup teh geus tatapa di Gunung Wayang. Kumaha eta teh hasil atawa henteu? Tek euy. Waduh dewek harita. Bang berat euy, hasil mah boro-boro. Kalahkah disampeurkeun ku buta dewek euy. Disampeurkeun ku buta? Kumaha eta teh lalakonna Mang Jup? Nya lalakonna mah tek. Parabat atuh harita Mang Jupri ngalalakonkeun pangalamanana. Ti mimiti ini tapak jeung Mangkarta. Kabeh imeu teu aya anu kaliwat. Pok atuh Mang Jupri mungkas caritaanana. Kitu tek euy. Dewek maju nepi ka rangsak gugulutukan kana gawir. Tapi dewek keukeuh euy, kapanasaran mah aya keneh. Iraha de mah ku dewek rek diteangkeun deui, rek ditapaan deui hayang nyaho euy. Oh kitu caritaana teh Mang Jup. Mang Jupri mah aneh atuh ongko hayang barang tapi berangan, ulah hayang tapa ari barangan mah. Heuheuy. Kulantaran waktosna teu nyekapan, cag ieu carita Sunda urang tunda heula adugi ka dieu. Atur nuhun kana naon rupi perhatosanana, wilujeng kantun kasadayaana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.